warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini dengan bangsa Rawak. Aturan kasadayana. Wahai semangat heula wah ya aduh lah wah aduh nek gelis dah mah akan kami kuat kita dapat meninggalkan kaset tergantung obat pulang dah pak oleh masuk aturan pandai pamagat di kumpulan aturan hulu jam jumbinya jadi tembang jalan abahnya mudah-mudahan opak kumpulan nak kajangannya gerabah opak kumpulan wajib kumpulan geningan bobokna ayah bobok kumpulan
Niruna aja biasanya masuk ayah. Mahabu ceger jika bumbulan pasti dibawa ojing abah ieu teh eta heula di ngageroh heula rencana abah ieu si Abu Cantik kamu lengsir Abu Cantik kade ulah bogoh warman ka Abu Cantik anu lengsir abahnya nya tukang kameramen kade ulah bogoh di Dicana gitu si Abu teh gitu ayah ayah ge heula di ditu pilih ka kantun wah ayah manina kita bisa lempang teh kudu dicana gitu ge kamu dicana kuburan ieu paduda abah ieu cing ieu dicana aya rukona paduda abah teh ieu deh biar ka disulak ka halus sina leungit atuh ayah dari sina ayah tuh mana mang bojor mana ger abah mana cing urang ujian ya paduda abah yo cing mana aduh aku dia punya ada kalah walayu di mana alhamdulillah kita sih mau sini warman ya sudah nama ya jadi buka-buka aja aduh lu ngeke ya baca di keladeng dibuka heula ya abah rada capek tadi teh malam abah oge da itu di punggulan nyase we buka heula da nyase di punggulan abah oge sami di punggulan jingen orang buka heula guna ya ayang jeung heula abah de Gusti Maha Agung alhamdulillah rabbil alamin paepul tong mentanya ieu bener abah tong ka bagi minta deui angguran kepayayan gue minta deui kepayayan namun bensin kan dia ke namun namun cici jadi cuma terlalu bapak ini dengan dosan si Abu Cantik sakedap deui jeung si Abu Cantik ka ieu ayah itu bensin ya ini kan aduh kada mah jadi udah aja begitu pun aduh alhamdulillah mudah-mudahan ya Pak Bos dah ya aduh urang ngageroan heula si Abu aya dapat ngageroan heula kalinya ngaran kesel ditelepon heula taman kumaha digeringkeun wae apa depan ayah si Abu ti ditu bejana hoti daerah Cianjur si Abu ti ditu ngan ieu teh balana garing lambu geuningan dayang-dayangna aduh Gusti anu gelis anu mager cing urang telepon heula ku anya aduh ieu ge arese nabiat heula ayo vaksin pandala nabiat dia sama sulu ya teh lain jaduk abah ieu mah kade wasiat timang deki ieu teh apa tak pojok rengkot kudu make itu kudu rengkot mah kadi teu di sekalian kadi teu pelajari gelar di dia cici ada kan telepon heula ada sinyalna di mulut urang tak ada payayan ya dia 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kurang halo ke payayan halo ke halo nah kali dengan gua ayaan di gua apa enggak kurang halo ke dalam gua apa cici cara bisi sinyalna hasil ada kayaan salah nomor gua apa ya macing nomor urang eta teh heula ya paling ieu hiji dua ieu loba di mah kena pindahan paling ya sok apa halo kan mun geuningan gua apa we halo ayah nyikikan euy awas lutung euy ya halo aduh ayah jangan di gua ngalau halo aduh deh kata ayah
Aduh, jika dia gelis anu bager, anu bager amun jang jika dia gelis. Ada yang dipapakin ke dia yang berapa jinjingan. Aduh, aku anu gelis mah jinjingan segala. Apa dia sesajen pamasan di panayan tadi? Rupa-rupa kira jinjing. Oh, di mana? Di hadapan panggung. Aduh, mesti di hadapan panggung. Adalah di luar panggung masuk yang teguh berat. Aduh, benar. Jika dia gelis, cantik. Puasa walau-walau mana? Dia Naon ieu teh amun naon ieu teh lain saja teh akalnya bapak kelana ke berikan bapak mana bapak bulang eta kok dibung pulang di jalan bapak bulang aduh yang teh kumaha ya teh putarkeun kitu teh kumaha nya aduh di remote remote ya apa remote siapa apa di remote biasa naon ge di remote nah nih nah komplit ya wah siapa dia di mana dia hiburan di orang di mana pan ieu teh di hanap ieu teh di hareupeun panggung hiburan mah batur di panggung hiburan di saha bukan jana di warung mah dia teh cenah bejanan ge mah dek nyawer warman teh gitu nya dek nyawer cenah ge pulang ngaraja cenah dek nyawernya uanya kaparapan nonton ge cenah dek nyawer ge pulang ngaraja pokona namanya pang nyawerkeun ieu kan amun ada 10 tahun aku lamun teh bisa wer teh sok ngajeun ieu teh tara dek goyah kan 10 tahun kadang-kadang pada nyawer cenah sok kamu dek ayeuna ka dinya bukan masalah dek kalau lagi kaul heula sakedik magara nyontoan heula nyontoan aduh ada gerakan tuh aduh gusti mah aku jeung di luhur ieu kawan siji gusti alako sasaja sok urang singkat itu waktu ayeuna urang ngaraja heula we ya mungkin ya urang eta na ieu waktu ayeuna mah keur poe di mana mah siapnya urang ngaraja heula sok buka heula simpen di handap aduh itu deh abu urang ngaraja heula simpen di handap ya itu deh kadinya sok eta heula urang ngaraja heula amit-amit heula ieu kana boga anu kagungan lemah sakum berlandi dieu nya pilih anu kageuleuhan kakeumuhan kasepak kata jongnya kusadayana mudah-mudahan ulang ngajadikeun saling dakwaan dunya akhirat tapi urang saling salametkeun we aya anu kaganggu anu kaganggu epung utami nama kasuhutnya utami nama jalmi we gitu anu katinggal anu seperti di dieu nya diri kaganggu karunya kuahnya gitu Bismillahirrahmanirrahim. Bulu kukusuk wiwitan aji banyak aji serba bakti sukma pangawasa. Sing asupkan lemut sing sukti kan pasti sing dongkap kan kawasa. Sang kali sakti sia mikir masih tepi dengan melimuri sang wisesa jika masih akan pilih ayam warna sita. Sang Wisnu sia ulur masih jauh ulah ilmu hidup berkala iwangna. Di tempat yang dipakai ku kaulah maka diri makasih sabunnya mengkaulah long saja. Beri kersani Gusti waras kersani Allah Ta'ala. Beri waras.
tadi teh nyebut waras teh ieu batur ge tarus ke kafe warna tadi teh lamun gitu teh nyebut waras teh panas ya. Oh bisi pokoknya mah lapan ayeuna mah aya penyakit omikron ini bisa teu ngadarenge kitu nya. Bisa teu ngarapu. Sok ampun siap sok urang ngaraja urang ekalkeun nya. Waninggali sanubari gereja kalita rancage hati awaki atas jalan ke tukang ketampian kesan mandi Kalui sifat tahunan Lui nu ngaruncak diri sakiwari Rek mulur-mulur kapajagan Bolan hayang pulang Padu dengan bareng dengan suku belum bijak yang pedang diletah buaya nasa Siluman-siluman ulah yang ditinggalkan dia ia tempatnya dipakai di kaulah Pemanika seragina besinam para dewata ayah hurin pena sadrah ayah sadrahina pula kumula dukna lagi kumpul dan dari bakar nusa berada selain ada kali kina bumi ada kangnya bulan makasih mengsa bumi maka langsung saja asih saja kukus turun kamanggung payung kukus turun kamanggung dapat payung kabatari kasih kabatara mataraja alasan jaga batari bumi para asuna panyeger keuleuh kasai pengurit diri kalpa bapak sing nepi ka
sekedap je dah. Amu pakai amu lah sekedap singsoknya. Lagu dangdutna. Nyon ke dikalinan ke bulan singsok. Si amu tak balik kawalnya. Yeah.